Ari ieu pasal teh pasal anu kaopat rek nyarioskeun ngagungkeun masalah ngagungkeun ilmu jeung ahlina ilmu. I'lam kudu nyaho anjeun. Kudu nyaho anjeun. Bi anna talibal ilmi kana saenyana ari nu neangan ilmu. Layanalu eta moal meunang ieu talib al ilma kana ilmu. Walayan tapi jeung moal bisa ngalap manfaat ieu talib bihi ku ilmu. Illa bita'zimi angin ku ngagungkeun illa bita'zimil ilmi angin ku ngagungkeun ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu. Sing nyaraho santri pelajar para pencari ilmu hati-hati sing bener-bener hayangna ilmu. Sabab saur di dia saur kitab taklim moal meunang ilmu hei santri kecuali kudaek ngagungkeun ilmu. Jadi kudu ngagungkeun heula ilmu. Ngarah beunang mah ilmu teh kudu diagungkeun. Wa ahlihi jeung ahlina ilmu. Saha ari ahlina ilmu teh nyaeta anu boga ilmu. Disebut ahli ilmu teh nyaeta jalma nu boga ilmu. Sabab ari ilmu teh ari nu boga ilmu teh luhur darajatna ceuk saha? Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i ngaluhurkeun saha Allahu Gusti Allah alladzina amanu kajama-jama anu beriman walladzina jeung ngaluhurkeun jalma-jalma utul ilma anu dibere ilmu darajatin karena sababaraha derajat gitu. Jadi ilmu atawa jalma nu boga ilmu diluhurkeun darajatna ku Gusti Allah mulya gitu. Mulya amun boga ilmu mulya teh ceuk saha ceuk Allah gitu. Lain mulya ceuk bujur hayam. Da bujur hayam ge bisa nyebut mulia gara gesok. Tongengkeun hayamnya terus tiup. Da eta teh ngunyemna teh mulia gitu. Saugera jaran tiup. Bujur hayam. Mulia ngunyemna teh gitu. Lain eta lain mulia cek bujur hayam. Mulia cek Gusti Allah. Berdasarkan dina kitab suci Al-Qur'an anu tadi. Lamun hayang ilmu, pencari ilmu, santri kudu daek ngagungkeun ilmu jeung ngagungkeun ahlina ilmu. Ilmu teh kudu diagung-agung kade utamana Al-Qur'an. Pan aya Al-Qur'an teh sumber ilmu. Al-Qur'an atau buku-buku ilmu, Al-Qur'an, hadis, buku-buku ilmu, kitab-kitab ilmu kade kudu dihormat diagungkeun gitu. Pan aya adab-adabanana ge di mana rek ngaos Qur'an gini nya. Boga wudu. Terus lamun rek ngaos ka hade poho maca ta'ud, maca bismillah. Terus dina tempatna ulah sarwakeun jeung urang gitu. Urang dina karpet diuk. Tah ieu mah kudu leuwih luhur tina karpet.
pakai alas deui gitu. Terus diantarana teh lamun rek muka Quran ulah diletak. Kawas kolot bakal makanya itu kan muka Quran teh. Aya dina Quran anu tapak sepuh-sepuh da eta mah mani geus koneng we, lain koneng dina teh dekil tadi teh. Hiji boga Yasin anu ipis leutik kitu nya saperti majmungan ipis ieu mah anu Yasin wungkul. Da eta mah tapak ieu tapak ngalamotan kotor we di dia. Terus Quran deui aya Quran gitu. Kuring boga. Setiap lembaran teh da mukana baheula mah kitu. Padahal mun tinggal adab-adabanana eta teh teman kurang sopan. Heeh, Quran diciduhan atuh. Can ciduhna ciduh adobo godi. Anu sok ngaroko mah ciduhna ge bau da tuh. Buru-buru ciduhna gebosna ge bau belenoknya. Komo nari ieu mah cap pulau nama. Hangit. Kawas dina bantal geuning teh. Oyuhan eta bantal piluh ku pulau di sarean we jeung tibra we deui nya ari santri mah. Tah ulah ieu mah ulah ieu mah sapat. Muka Quran atau kitab-kitab ulah sok dilamot. Nah, terus ulah galing Quran teh, galing kitab teh. Ari entas ngaji teh beberes gitu. Tah itu tah. Oh beres. Ini mah juruna narikel. Sepuguh rupa. Komo jeung bawana di kieu mah sakieu tah sakoras ditilepkeun kuel dina kasakukeun. Teh hormat wungkul kana ilmu teh. Kumaha meunang ilmu sih mun kitu. Jadi kudu dihargaan ilmu teh. Itu pan ilmu teh ti dieu tah tina kitab, tina Quran, tina hadis. Hargaan. Neunna di mana wae itu. Tah mun Quran dihijikeun jeung kitab, Quran usahakeun ti luhur. Gitu. Aya Quran, aya hadis, aya kitab. Pangluhurna Quran, terus hadis, terus kitab-kitab. Gitu. Komo anu menang nulis urang mah jaba butut tulisanana di teu ge pangadapna eta. Eta termasuk ngahargaan ilmu. Sabab mau menang ilmu mah ada kena kitu mah dok. Dah jadi perhatian dok. Jeung kudu ngagungkeun ahlina ilmu saha ari ahlina ilmu teh anu boga ilmu. Itu. Saha we anu boga ilmu jalma anu pinter anu leuwih ilmuna tinimbang urang eta ahli ilmu. Itu. Diagungkeun dihormat. Ulah kawas di sekolah. Di sekolah mah jeung guru teh nya. Kadang-kadang ngobrol teh juga jeung babaturan jeung guru. Oroi biasa. Ulah ada guru-guru di sekolah ge ahli ilmu itu teh. Ahli ilmu. Wa ta'zimil ustadi jeung kudu ngagungkeun ustad tuh. Ustad kudu diagungkeun. Saha lain cek kuring ieu mah. Tapi cek taklim jeung cek UAS. UAS Ustad Agus Suherman. UAS plesetanana. Ustad Agus Suherman disingkat teh UAS. Cek iya cek kitab taklim. Cek kitab taklim kudu diagungkeun ustad teh gitu amih beunang ilmuna. Ai ka dieu teh mawarko propos do. Kopi komo keur lalieur kieu mah kuduna mah rek ngaji teh susu aya kopi hideung kuduna mah gitu. Amih leungit lalieurna. Lalieur jeung tunuh pan.
Ami ngaleungitkeun tunuh ku kopi hideung. Mun ado mah ngopi hideung teh kalah tamah hideungnya do. Ieu mah tamah tunuh. Ninyuh do ah. Aya kopi hideung tuh di luhur. Kudu diagungkeun Ustaz teh. Ambil menang ilmu gitu. Ari amih benang ilmu mah jadi kudu diagungkeun termasuk ustadna. Di amplop ulah uing mah. Uing mah teh hayang di amplopan. Di kardusan ulah uing mah teh hayang. Lain ustad kardusan, lain ustad amplopan. Daek asup kumaha kana kardus. Di amplopan ipis mal asup jadi kuring mah teu kudu di amplopan teu kudu di kardusan mung. Wa ta'dimil ustadi wa tauqirih jeung ngamulyakeun ustad tuh kudu dimulyakeun ustad teh mulyakeun. Dihormat wakila diucapkeun saur salah sawios ulama ada kieu man wasala moal nepi jalma anu geus nepi kana tujuan illa bil hurmati angin eta teh ku sabab ngahormat. Moal nepi jalma anu boga tujuan kecuali nepi nate ku sabab ngahormat, ngagungkeun, ngamulyakeun ustad guru itu. Jadi ulah poho kapurwadaksi eta teh nya. Pangna urang nepi ka jadi jelema kieu teh umpamana. Eta teh eueuh deui gitu. Jadi jelema pinter, jadi jelema bisa pidato, bisa ceramah, bisa ngaji Quran, quro jeung sajabana. Eta teh daya lian jasa nu jadi guru. Ulah sok lupa daratan gitu. Nepi ka ku poho-pohona kana jadi guru nyebut teh baheula mah eta tapak guru urang. Eueuh tapaknya guru mah nya. Eueuh tapak. Ulah nyebut tapak guru mantan guru. Mantan guru. Urang bisana ngaji, daek na ngaji eta teh kasabab jasa nu jadi guru. Ustadi ya ustadi. Aya laguna kan kitu nya. Guru pan? Eta teh guru. Lagu guru. Guruku guru bug. Keila wa masakoto sareng wa masakoto jeung moal jatuh kana kahinaan, moal putus di tengah jalan. Sahaman jama sakoto anu jatuh jama anu leso jama illa bitarkil hurmati kecuali ku tinggal ngahormat wa ta'dimi jeung tinggal ngagungkeun. Moal pati-pati hiji jalma, hiji santri, hiji pelajar gitu. Jatuh nama baikna nya jatuh kahormatanana, jatuh nama baikna eta teh ti ditu nama pedah teu ngahormat kanu jadi guru, teu ngagungkeun kana jadi guru. Lamun sedaek ngagungkeun mah moal nepi ka jatuh. Moal nepi ka jatuh nama baikna gitu. Moal boa eta teh pedah
teu ngahormat teu ngagungkeun kana jadi guru. Wakila jeung diucapkeun saur ulama mah al hurmatu ari ngahormat khairun eta leuwih alus minat taati tinimang taat. Ari hormat tegasna ngamulyakeun kanu jadi guru jeung ngamulyakeun ilmu eta leuwih alus tinimang taat. Kapan pangna ari hormat leuwih alus tinimang taat teh? Ieu nya. Contoh orang bisa ngaji Quran, bisa maca Quran kalawan bener, bisa qiraat tilawah, terus bisa pidato, bisa maca kitab gunul. Eta teh henteu leuwih alus tinimbang hormat. Sabab urang bisana eta ngaji, bisana pidato, ceramah jeung sajabana teh ceuk tadi ge tayalian pedah aya jasa nu jadi guru. Gitu. Jadi leuwih alus keneh hormat ka guru. Leuwih alus keneh hormat ka guru. Sabab bisana orang ibadah teh, bisana orang salat teh pedah we aya nu papatahan, aya guru. Gitu. Bisana orang lancar ceramah itu ieu teh kada poho eta teh pedah jasa guru. Jadi orang kudu ngahormat. Tak ari hormat eta leuwih alus tinimbang taat cenah kitu. Jadi hilakeun lamun hayang ilmu manfaat gitu, hayang boga ilmu anu manfaat, ilmu naon bae, maka kudu hormat kanu mere eta ilmu. Ini eta guru. Ala tarona tenempu anjeun annal insana kana sanyana manusia layak puru eta henteu kupur manusia bil maksiati ku sabab maksiat. Sing inget sagede-gedena doraka dosa eueuh dosa nu mata kupur. Teu. Sing dosa nu gedena ge mana dosa nu gede jinah, maling, maehan itu. Eta teh teu mata kupur, teu mata kaluar tina naon? Tina Islam. Masih bisa dihampura. Pan ari dosa anu teu dihampura mah dosa naon? Musyrik. Kupur kaluar tina Islam teu dihampura. Ari dosa mah sagede-gedena dosa ayeuna maling atau wajinah naudzubillah atau maehan asa orang tobat ke Allah bisa dihampura ke Allah. Benar tak? Dihampura ke Allah asal orang tobat. Tapi lamun musyrik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuh. Innallaha sayana Gusti Allah kumaha tadi teh? La yaghfiru manghampura Allah illallah la yaghfiru ay yushraka bihi kajama anu musyrik ka Allah wa yaghfiru jeung Allah bakal ngahampura ma kana dosa duna zalika anu selain naon selain musyrik dosa anu selain musyrik mah bakal dihampura ku saha Gusti Allah. Jadi dosa mah
teu aya nu matak jadi kupur, teu matak ngupurkeun, teu matak ngaluarkeun tina agama Islam. Wa inna ma yakfuru sareng pastina kupur ieu insan bitarkil hormati ku sabab tinggal ngahormat. Itu. Wa inna ma yakfuru jeung pastina kupur ieu insan bitarkil hormati ku sabab tinggal hormat. Saperti kumaha saperti jalma ninggal hormat kana perintah Allah, tinggal ninggalkeun hormat kana perintah Allah, jeung ninggalkeun hormat kana panyegahna Allah. Saperti ari parentahan Allah naon? Ari parentahan Allah, ari ngalaksanakeun parentahan Allah jeung ninggalkeun larangan Allah nyata nu disebut naon? Taqwa. Gitu. Ayeuna jalma nganggap enteng kana naon? Kana parentah Gusti Allah. Nganggap enteng ngahinakeun nyepelekeun. Contoh we. Dititah sholat, nah aing mah teu wajib sholat ka aing mah, teu urang mah teu wajib sholat. Dititah puasa, naon capek-capek aing puasa, si gering, aya teh baheula keur dicawi teh jalma, ting aya keneh ting teu, sompra ngomong teh jalma teh, naon cenah. Capek-capek ku Allah cenah dibere rezeki teu didahar cenah, capek-capek puasa ka lapar-lapar. Eta teh berarti nganggap enteng kana parentahan Gusti Allah. Da geus jelas bahwa salat, puasa jeung sajabana eta parentahan Gusti Allah. Atawa ngaji lah aing mah teu wajib ngaji ka aing mah. Eta ngapa enteng eta. Teu wajib ngaji aing. Tunuh ngaji aing. Nganggap enteng atau kana Quran nganggap enteng kitunya. Sedangkan ari Al-Qur'an teh dawuhan Gusti Allah dianggap enteng, dihinakeun. Naon eta ganeng aing mah sopikeun teh ngaji jeung ngaji we. Ceuli aing rawing cenah. Eta mah nu kitu mah setan. Lamun ngadenge ngaji panas ganeng asa rawing ceuleuh eta setan kitu. Heuh pan? Ai setan ge mungan pangmasakeun ayat surat kursi teh. Mungan setan teh. Padahal mah bisaeun. Setan katalareun ayat kursi. Tapi pas dibacaan ayat kursi teh lah aing mah teu sieun ieu cenah. Gitu. Naon sababna tah? Eta mah sabab anu macana sarua kalakuanana jeung saha? Jeung setan. Ceuk setan teh sesama setan jangan saling mengganggu. Itu. Aing mah teh sieun ieu ku ayat kursi. Sieun kan ku jampe ieu, jampe atau doa makannya. Kawas aya cerita geuningan cenah. Ingat ceuk ustad cenah lamun seug papanggih jeung setan. Bacaan we sabisa-bisa. Eueuh nu bisa kecuali naon? Allahumma barik lana. Lain fi Rajab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aduh, eta mah jampe dahar papanggih we di Gunung Gede eta jeung
anu ngebelegedeg. Oh sia kemana? Mana teh kemana? Ingat cek guru cenah aya babacaan sabisa-bisa mun papanggih jeung jurig. Baca we Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Borobat teh setan lompat. Aya papanggih jeung baturna kunaon maneh tan lompat kitu. Aing sieun cenah rek dileg-leg tuh ku si itu. Rek di dahar. Eta mah dongeng, ari dongeng mah 80% bohong, nu 10% deui gedebul. Jadi sarua keneh 100% gedebul cenah dongeng. Jadi intina ari ngaran dosa mah eueuh nu matak jadi kupur. Ngan anu matak jadi kupur mah lain dosa tapi nganggap enteng kana parentah Gusti Allah, henteu hormat kana parentahan Gusti Allah. Wa min ta'dimil ilmi jeung eta tina sapalihna ngagungkeun ilmu. Tina sebagian ngagungkeun ilmu kaasupna ya da. Kaasupna ngagungkeun ilmu teh ta'zimul muallimi ari ngagungkeun muallim. Ngagungkeun anu muruk, diagung-agung. Aya di batur Mas ya. Ka guru teh meni mun nepangan ka guru naon teh bari ek nepangan ge henteu nangtung lempang gitu ngoronang sia ngoronang arek nepangan ka guru teh sasalaman misalkan tadinya da kieu terus enggeus sasalaman teh henteu nangtung terus ngaleos eta munur eta ku ngagung-ngagungkeunana kuring mah moal nyebut kitu da eta mah lah can pantes ongkoh adi mah nyaritakeun ku ngagungkeun ilmu itu sebagian guru teh nyontokeun teh kitu jadi ngajarkeun ka murid teh ku kuduna hormat kanu boga ilmu ka guru aya nu nepi ka kitu gitu. Komo ari barang bere nama meureun leuwih ti kumaha mah barenda. Ta'zimul muallimi ari ngagungkeun muallim. Jadi tina sawarena ngagungkeun ilmu teh nyata ngagungkeun guru. Tah eta teh jadi sababiah kana meunangna ilmu. Qala ngadawuh saha Aliyu karamallahu wajhah. Ngadawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ana ari kula abduman eta abidna jalma allamani anu mapatahan ieu man ka kula. Saur Sayyidina Ali mah ari kuring teh abidna jalma anu mapatahan ka kuring abidna guru gitu cara langsung nama cek Sayyidina Ali mah ari kuring teh abidna guru kumaha hartina ari kuring jadi abdina guru abdina anu mapatahan ana abduman allamani harpan wahidan ari kuring saur Sayyidina Ali ari kula eta abidna jalma anu mapatahan ka kula kana huruf anu sahiji ye ningkalah selpian gitu keur ngaji selpian dengekeun ari saur Sayyidina Ali ari kula jadi abidna jalma anu mapatahan kakula sanajan huruf anu sahiji naon huruf nu kahiji naon hamzah
a ba ta. Tah. Saur Sayyidina Ali mah anu mapatahan huruf a eta teh berarti Sayyidina Ali geus masrahkeun diri, merelakan dirinya untuk dijadikan apa saja gitu kusaha ku guruna gitu. Insya'a ba'a tuh saur Sayyidina Ali mah lamun arek mah lamun maksad mah guru anu mapatahan sanajan ngan sahurup mun arek mah kula teh ek dijual seug tergantung nu ngagayot tergantung guru gitu, tergantung guru tergantung nu dibendo cek urang tasik macananya. Mangga nyangakeun sadaya-daya teu langkung. Gitu. Sanajan mapatahan sahurup alif wungkul atawa hamzah wungkul atawa ba wungkul, ta wungkul, sa wungkul. Bakatku ngagungkeun saha? Ngagungkeun ilmu jeung anu gaduh ilmu ngagungkeun guru. Wa in sa'a a'taqa. Lamun maksad bade diperdekakeun abdi teh dibebaskeun nya teu langkung gitu. Hartina mah rela bade dikumaha-kumaha ge. Ceuk basa urang mah dihideungkeun, dibeuremkeun, dibodaskeun, dikonengkeun, dihejokeun ge mangga teu langkung anu dibendo gitu. Wa in syaa istaraqa itu. Lamun maksad eta guru teh ek ngajadikeun pelayan itu arek jadikeun khodim siap ek dititah naon oge ku abdi dilayani kitu saur Sayyidina Ali mah. Jadi bener-bener pasrah ngagungkeun ka jama anu mere ilmu ka ahli ilmu atawa ka guru. Sabab ingat bahwa urang boga ilmu teh berkat jasa nu jadi guru. Tanpa guru bukan apa-apa gitu. Lamun eueuh guru mah moal bisa nanaon. Mun eueuh nu mapatahan mah moal bisa nanaon. Wa qad ansadtu fi dzalika wallahu a'lam bissawab.